Aduh, hento, si Gana Margo kersedih pisan ngunan hiji hal. Urang butuh bantuan gera. Hey Wednesday, lain waktu naker ngibing, urang kudu nyalametkeun Margo. Buru, ulah misun waktu dui. Wah, si Gana Teteh oge aya di dieu. Teteh leuwih nyaho tibatan hawe naon anu dibutuhkeun ku Margo. Buru-buru. Jeung ieu aya Nini. Eta jalma anu nyaho pisan kumaha cara nyenangkeun incuna. Oh enya, kabeh pahlawan Gus. Aya di dieu. Aya naon ha Margo lapar? Teu paduli, tantangan anyar urang Gus dimimitian. Si Gana Nini jeung Teteh keur senang-senang. Nyah, Gus cukup gangguan ana. Waktuna keur nangan naon anu bakal urang masak. Burger? Wah. Nyah, nah maraneh kabeh Gus siap keur tantangan anyar. Hayu urang mimitian. Jadi Nini ngamimitianku roti burger. Enya, roti anu dipanggang leuwih hade. Ayeuna urang butuh daging cincang. Nini nyokot bola daging cincang. Diasupkeun ka anak katel, diteken ku spatula kawas kieu. Dagingna Gus siap. Ayeuna sanyik keju anu ngunah jeung tang tuna, burger naon anu eueuh tomatan, aya bawang bombay, jeung roti di luhurna. Wah, Nini bisa ngabereskeun pancena gancang pisan. Hebat Nini. Ayeuna giliran Teteh. Si Gana roti biasa moal mahi. Naon? Donat? Ngunah pisan. Teteh nenetek donat jadi 2 bagian. Ayeuna coklatna amis pisan. Tapi Teteh boga hal sejen. Ieu gel hasum. Ieu ngunah pisan tapi hasum pisan. Ayeuna hayu urang tambahkeun marshmallow, marmalade sautik, jeung sirup beri. Nah henteu. Ayeuna urang tutup burger ajaib urang. Gulis pisan. Si Gana Nini ngahargaan hasil gawe incuna. Tapi Wednesday mah henteu gampang kaget. Jadi urang mimitian kawas biasa ku roti, tang tuna anu hidung, ngagoreng dagingna kawas kieu. Naon anu keur dilakukeun ku Wednesday ku sanyik keju eta? Wah, keren pisan katembongna keju ieu ayeuna, sanyik bonteng. Wah, burger ieu si Gana boga sungut jeung letah, tapi aya nu kurang. Untungna digigirin Wednesday sok aya leungeun anu bakal mantuan dina sagala masalah. Panon marmalade. Si Gana eta anu dibutuhkeun ku Wednesday. Hey, hati-hati Nini, leungeun eta sama sekali teu bahaya. Ayeuna hayu urang tambahkeun panon kana burger. Wah, tinggali wae monster ieu. Manehna pikasieuneun pisan tapi tetep matak ngacai. Tapi burger mana anu bakal pangeunahna? Ayeuna urang bakal nyaho. Margo, giliran anjeun. Oh, lapar pisan kuring. Burger ieu katembong teu biasa. Hayu urang cobaan. Ngunah, kuring resep. Jadi naon salajeng naker urang? Hayu urang cokot ngegelan kahiji. Nah eta bawang bombay, kacau pisan. Burger ieu lain anu anjeun butuhkeun. Jadi naon anu urang boga di dieu? Ieu permen ka resep kuring. Ngadahup marmalade ku donat, ieu cocok jeung selera kuring. Nya, waktuna keur milih juara, jeung juaranya eta burger ieu. Nya, ieu juara urang. Wah, salamet ke Wednesday. Nahangan kuring wae atau manehna keur imut? Wednesday keur imut? Wah. Aduh, si Gana aya anu era. Si Gana Teteh jeung leungeun geus manggihan basa anu sarua. Oh, waktuna keur leungeun balik ka imah, jeung waktuna keur pahlawan urang masak kadaharan anyar. Coklat panas. Saha anu teresep inuman ngunah ieu, kuring miharep sarerea geus siap. Hayu urang mimitian. Nini mimiti masak deui. Manehna nyicikeun susu kana panci. Ayeuna bubuk kakao, ulah poho diaduk. Oh enya, sabatang coklat bakal nyiun rasana leuwih mantep. Amis pisan. Nini nyicikeun coklat panas kana cangkir khasna. Hebat Nini. Ayeuna giliran Teteh. Ati-ati. Anjeun bisa ngadahar kabeh coklat eta kawas kitu. Enya, Nini bener. Gula kudu ditambahkeun sautik wae, kawas kitu. Oh, naon anu keur direncanakeun ku manehna? Enya, tingali wae anu resep amis ieu. Nini teu satuju kana jumlah gula saloba ieu. Oke, waktuna keur nambahkeun susu. Ati-ati. Aduh, enya, Teteh jelas kudu leuwih merhatikeun. Jadi, anjeun bisa nambahkeun kabeh bahan. Ayeuna pewarna sautik. Wah,
tinggali kaendahan iu. Krim iu caang pisan. Ayuna mese sautik. Eta panyajiana, Tete geus usaha sate kapola. Tapi eta lain kabeh. Sentuhan pamungkas nyata whipped cream jeung marshmallow sautik. Tinggali keamisanana. Enya, Tete geus usaha sate kapola. Sampurna. Nya, giliran Anjeun Wednesday. Cangkir anu cocok dibutuhkan di diu. Leungeun, urang teu bisa tanpa bantuan Anjeun di diu. Pikasi unun pisan. Nini, leuwih hade Anjeun ngajaga saraf Anjeun. Wednesday nyicikeun coklat jeung whipped cream sautik. Sirup beri, hebat, jeung marmelade Haribo sautik. Oh, enya, tinggali panyajian unik ieu. Coklat panas geus siap. Nah, oh, gelo pisan. Iya munah pisan. Kuring resep. Oh, jeung saterusna, ieu coklat panas ti Nini. Hebat. Naon ieu? Katembong aneh, tapi hayu orang cobaan. Lumayan. Jeung juara nyeta. Enya, Teteh babak ieu keur Anjeun. Nya, sigana pahlawan urang geus siap keur tantangan anyar. Naon anu nungguan maranehna ayeuna? Wah, kentang goreng. Loba cara keur masak jeung nyajikan kadaharan ieu. Ayeuna urang bakal nyaho cara mana anu bakal dipilih ku pahlawan urang. Tangtuna, kentangna kudu dipesek heula. Aya naon? Wah, Tete geus milih cara anu teu biasa pisan keur mesek kentang. Nini teu bungah, tapi kumaha manehna bisa ambek ka incu ka deudeuhna. Ayeuna Anjeun kudu nyokot kentangna. Tah eta. Teteh nek teu kentang ku peso khusus, tinggali kaendahan ieu. Waktuna keur nambahkeun warna sautik. Wah, caang pisan. Tambahkeun minyak. Jeung urang bisa nunda kentang caang urang kana katel. Hebat. Ku minyak panas, Anjeun kudu sok ati-ati pisan. Hei, ati-ati. Urang susun kentang warna urang kalayan endah dina piring. Teteh munang kentang goreng anu caang pisan. Nini leuwih milih versi klasik tina kadaharan eta, jeung sakapung versi klasik teh anu panghadeuna lain. Oh enya, kentang goreng jeung saus tomat. Rasa ieu geus akrab keur sarerea ti leutik keneh. Naon anu leuwih hade? Hebat Nini. Nya, naon anu bakal ngagetkeun urang ayeuna ku Wednesday? Kentang Wednesday geus asak. Katembongna kawas panyajian biasa. Tapi dagoan, naon ieu? Oh, henteu, sigana Wednesday salah masangkeun bagianana. Nini leuwih hade Anjeun nutupan panon Anjeun. Ieu lain tetempoan keur anu borangan. Jadi, di mana urang tadi? Oh, enya, kentang goreng. Wednesday ngawarnaan kentang jadi hidung. Wah, endah pisan katembongna. Sigana Teteh oge ngahargaan kadaharan Wednesday, tingali reaksinana. Nia, hayu urang tinggali naon anu dipikirkeun ku Margo. Wah, naon ieu? Nah ieu kentang rada tutung. Henteu, rasana teu pait. Jeung daih make saus tomat. Mantep pisan. Oh, sigana kuring moal nahan diri jeung bakal ngadahar kabeh nepi ka siki panungtung. Unyak. Kana nu salajengna. Nya, lumayan. Hayu urang tinggali. Tapi bakal leuwih ngeunah lamun kieu rasana. Nya, pileleuyan kentang. Kuring bakal ngadahar Anjeun. Sigana kuring geus rada loba teuing dahar tapi masih aya menu katilu. Endah pisan ieu kadaharan. Enya ieu ngeunah pisan. Kuring geus bisa ngarasakeunana. Ngeunah pisan. Nepi ka siki panungtung. Wow! Aduh. Oh. Tong hariwang kuring tekunon. Nia barudak, nah Aranjeun geus siap keur tantangan salajengna, jadi hayu urang tinggali. Pancake.
Oh, ngenah pisan katembongna. Kuring mihara pahlawan urang nyao cara masak kadaharan anu enda ieu. Aya loba pisan carana. Nya hayu urang mimitian. Nini kawas biasa mimiti masak panghulana. Kawasikna tuang adonan pangkek kana katel. Alus. Tinggali kulitna, anjeun bisa malikeunana jeung pangkek ieu sampurna pisan. Eta hartina pengalaman mang tahun-tahun. Wednesday, aya naon jeung anjeun? Oh, katembongna anjeun teu bisa ngalakukeunana tanpa bantuan leungeun. Pewarna hideng? Tang tuwe. Sanu mangmangkeun, ieu Wednesday. Tinggali warnana ieu. Hei, katembongna manehna rada ka bawah suasana. Oke. Hayu urang balik deui ka pangkek urang. Wah, eta sabenerna endah. Enya, kadaharan hidung sok katembong gaya pisan jeung naon warna karesep anjeun, tinggalkeun pilihan anjeun dina komentar jeung meureun dina video salajengna urang bakal ngalakukeun eta. Samentara eta, si Teteh sigana boga hal anu metod dina pikiranana. Wah, ieu lain pangkek deui, tapi karya seni sagemblengna. Oh, nah warna ieu teh hayang kaluar pisan ku cara naon weh? What's the matter with you? Aduh, eta kuna-kana panon. Miharep sagalana hade-hade we jeung teteh urang. Enya, sagalana hade-hade we. Dina hal ieu anu pangpentingna nyaeta ulah nyerah sanajan aya loba kasusah, bener? Urang keur ngalakukeunana. Wah, eta unicorn. Tinggali we kaendahan ieu. Enya, dina momen kawas kieu Nini rius pisan ka incuna. Jeung kumaha ngunaan Nini? Katembongna resep kuno anu alus keur ngadaguan urang. Pangkek make mentega jeung sirup maple. Tina ieu, siduh langsung mimiti ngocor. Kuring pikir pangkek Wednesday oge gede. Enya, katembongna mahiwal. Wednesday nambahan sirup buah karesepna. Jeung, wah, naha eta lancah. Tenang Nini, lancah ieu dijieun tina coklat. Nya Margo, geus hayu urang benerkeun topina. Nini, ulah nyabak kuring. Hei, kuring gus beres. Kuring hayang jelly rasa Coca-Cola. Anjeun bakal nyieun gampang pisan. Hayu urang masak. Kuring butuh kok. Mimiti, piceun. Oh, ngunah pisan. Wah, hebat. Aduh, hampura barudak ieu keur kaluar. Ulah, Mike. Oh, hampura kuring. Aduh, kuring rada kaleuwihan. Ayeuna urang kudu ngasupkeun permen Nerds kana botol. Tinggal nyicikeun sirup jagong amis. Sakumaha anu dipikahayang ku Emily. Manehna pasti bakal resep. Kuring teu butuh eta. Mike, hati-hati. Kotor. Aduh, hampura kuring. Nutup botol jeung nyampurkeun sagalana. Nyampurkeun sing rata. Hasilna alus pisan. Emily pasti resep. Oh henteu, kuring napel kana botol. Hayu. Wah, kuring labuh. Tapi kuring teu kunon. Keren pisan. Wah, ieu jelly katembongna aneh. Naon anu bisa kuring pikirkeun? Kuring bakal nyieun jelly tina madu, tapi kuring teu boga. Oh, kuring nyaho, nyiruan kuring nyieun loba madu. Maranehna pasti moal kabeneran mere kuring sautik. Jeung eta aya imah nyiruan. Halo, anu dipika cinta? Oh, ulah hibe di luhurun sirah kuring. Kuring datang pikeun nyokot madu ti Aranjun. Menang? Huh, hebat. Pasti cukup keur kuring. Dadah. Kuring geus balik jeung teu sorangan, tapi mawa madu. Oh henteu, loba pisan nyiruan. Nini. Kuring bakal nyokot madu ku spatula ayeuna. Hebat, langsung kana botol. Oh, saha anu ngagorowok? Aya naon? Oh, aduh. Kuring mawa nyiruan, tapi teu kunon.
Ayeuna geus tenang jeung jempling. Kuring geus ngusian botolku madu. Urang bisa nutupna jeung ngirimkeun sagalana kana freezer. Sangkan beku jeung tis. Kuring pasti boga ide anu leuwih alus. Kuring bakal nyokot Coke jeung nyieun jelly langsung tina eta. Nambahkeun Coca-Cola, sababaraha marmalade, jeung sababaraha emas. Ieu moal ngan ngeunah tapi endah pisan. Ayeuna urang kudu nyampurkeun sagalana. Nyampurkeunana. Nyicikeun sagalana kana botol Coca-Cola kosong. Jelly emas anu endah pisan. Kuring geus nyicikeun sagalana. Nyabut corongna. Eta keren. Ulah Mike, ieu pika sediheun. Jeung ayeuna kuring kudu ngabekukeun sagalana. Sababaraha nitrogen cair. Ieu ngabekukeun sagalana leuwih gancang. Wah, Mike, tempo keajaibanana. Endah pisan, Koki. Kuring ampir poho ngunaan jelly madu kuring. Eta leuwih alus. Rada tis, anjeun bisa nyoba. Hebat, kuring bakal nyoba jelly ieu ayeuna. Katembongna pika bitain pisan. Jeung dina botol biruang. Wah, ngeunah. Jeung naon di dieu? Katembongna ajaib. Nah, eta emas asli? Kuring kudu nyoba. Wah, rasana kawas Coca-Cola. Eta anu kuring hayang. Wah, keren. Ieu jelly jeung permen nerds. Pasti ngunah pisan. Ieu ngunah pisan. Kuring bakal neurui letah, kuring. Anjeun geus meunang. Naon? Serius? Hebat. Hei, Nini, ulah ngahalangan. Ayeuna kuring hayang pancake. Tempo gambar anu endah eta. Pangieunkeun keur kuring, mangga kuring bakal ngadagoan. Gampang pisan. Kuring bakal nyicikeun adonan warna-warni kana katel. Kuring hayang nyieun pancake mini dina bentuk biruang. Maranehna bakal warna-warni, lutik, jeung lucu. Nini, ulah ngaganggu kuring. Anjeun teh munang nyabak. Kuring boga ide. Kuring bakal masak pancake anu pangkerenah. Emily jeung kuring boga anjing babarengan anu ngaranna Chloe. Kuring bakal ngagambar pancake dina bentuk anjing urang. Bakal endah pisan. Ngagambar konturku adonan hidung jeung ngeusian sagalana ku sababaraha warna. Ieu hasil. Emily bakal bungah pisan nalika ningali pancake kuring. Sababaraha detil. Wah, hayu urang balikeun sagalana. Ampir ragrag. Nini, naon? Kuring kudu nyokot sababaraha sayuran tina kebon sayur kuring. Sababaraha wortel jeung zucchini. Kuring geus di dieu. Anjeun kalungitan kuring, Lin. Sayuran seger langsung tina kebon. Hayu urang parut sagalana. Kuring bakal nyieun pancake ku wortel jeung zucchini. Nambahkeun sababaraha tipung jeung sababaraha endog. Sababaraha susu tangtuna. Tinggal nyampurkeun sagalana ku bantuan whisk. Urang ampir nepi. Adonan anu alus. Ngasupkeunana kana katel. Jeung malikeunana. Mike, anjeun hayang nyoba? Pikasieun. Nunda sagalana dina piring. Jeung sababaraha krim hasem. Ngeunah pisan. Sababaraha sayuran di luhur. Kumaha pamikir anjeun? Kuring ngarasa karunya ka Emily leutik. Geus waktuna keur kuring nyokot pancake mini kuring tina katel. Nunda sagalana kana piring. Seleh strawberry. Luar biasa. Nyicikeunana kana culi piring. Kuring koki ahli. Emily, hayu, urang geus siap. Sadayana pancake geus siap. Cang jeung pika bitaun pisan. Oh, naon eta? Pika geuleun pisan. Jeung naon di dieu?
di dieu? Oh, anjing urang Chloe. Jeung pancake ieu ngena pisan. Mike, ieu bener-bener alus. Yahoo, kuring menang deui. Nuhun, adi leutik. Kuring hayang burger ayeuna. Nah, anjeun bakal mangmasakeun ke kuring. Hebat, kuring ngadaguan. Daging cincang, dikageleun pisan. Kuring teh hayang nyabak, tapi kuring kudu. Yah, hebat. Ayeuna, spatula, tempon ini. Oh, wah. You. Kuring geus deket pisan, tapi katembongna pikasiunan. Anjeun nyaho naon? Kuring bakal nyieun burger amis keur Emily. Kuring butuh Nutella jeung sendok. Ngoleskeun sababaraha Nutella dina roti. Yum! Bikin esina, kuring bakal ngagunakeun marshmallow. Geus waktuna keur kuring nyieun burger oge. Naon? Kuring bakal nembongkeun anjeun kelas master. Oh, eta hebat. Naon anu anyar datang? Ayeuna urang nyieun cutlet, ngagorengna. Kuring rada capek. Ulah sare, urang kudu ngabereskeun burger. Kuring yakin. Incu. Nah anjeun bisa ningali, kuring keur ngagoreng marshmallow. Kuring hayang maranehna leh. Nambahkeun sababaraha marmalade jeung voila. Bapak kuring Mike. Untung Emily boga kuring. Koki profesional anu bakal masak naon wae kadaharan anu dipikah hayang ku manehna. Bacon ieu, sababaraha saus tomat, tang tuna, daun selada, jeung cutlet di luhur. Keju, tomat, bawang, jeung bacon. Bener. Kuring bakal ngulang deui sababaraha kali. Bakal ngeunah pisan. Siap. Wah, burger anu gede pisan. Bener, geus waktuna keur kuring ngabereskeun masak burger kuring. Let's go! Nambahkeun sababaraha sayuran. Acar, kuring geus nyieun sorangan. Tomat, jeung sababaraha saos. Nutupna ku roti. Hayu urang bandingkeun burger ayeuna. Anu anjeun masih leuwih luhur, tapi anu kuring rasana leuwih alus. Nih, ulah hariwang. Sagalana aya dina kontrol. Kuringan butuh ieu pikeun ngalekeun jelly. Emily, coba ieu. Ready. Wah, eta burger gede pisan. Kuring kudu nyoba. Ieu malah teu muat dina sumut kuring, tapi bener-bener ngeunah. Kuring resep jeung naon anu urang boga di dieu? Burger gede oge. Hey! Aduh, sagalana ragrak. Saterusna, katembongna teu biasa, kuring acan kungsi ngadahar anu kawas ieu samemehna. Ieu burger amis. Keren. Kuring resep ide ieu. Nya, anu meunang nyeta Koki. Nuh ne Emily. Antosan, anjeun bakal butuh ieu. Tugas kahiji anjeun nyeta kue. Hayu, kuring ngantosan. Hebat, Teteh. Nuhun, sayang. Sadayana parantos jelas pikeun Koki. Keju krim anu ngahudangkeun nafsu. Ieu sampurna pikeun karya kuliner anyar kuring. Kuring bakal gampang ngolesan sadaya lapisan ku krim sareng nganggo spatula pikeun masihan bentuk anu asli pisan. Ieu bakal janten kue pelangi anu bakal kuring hias ku krim Skittles anu ngeunah. Antosan sakedap, ieu koper khusus kuring. Kuring parantos kengingkeun sadayana anu kuring butuhkeun. Sapertos permen kuring. Tah, parantos. Ieu mangrupikeun karya seni anu nyata. Nalika kuring ngadamel kue, kuring ngarasa sapertos seniman anu nyiptakeun dunya anyar. Pelangi anu sae ieu kakirangan mega krim. Sareng sapasang panon anu ceria. Voila! Koki nuju damel. Luar biasa, kuring terang.
Sarang kuring bakal ngadamel kue bentuk hati kuring. Sorangan sarang ngahias naku KitKat sabab si dede resep pisan kana eta. Hayu orang simpen di sakurilingna. Tapi eta hentu cekap. Urang periogi langkung seueur permen pikun anu resep amis sapertos kuring. Malteser sareng Skittles. Nini hebat pisan. Sarang iyo karya kuring. Eta katinggalina hentu sae. Tong hariwang, kuring tu akan rengse. Pikun ngadamel hiasan anu mewah, kuring peryogi film sareng saloba-lobana permen. Anu mimiti, kuring bakal ngalembreken coklat ku alat pembakar super kuring. Yuhu! Sareng ayeuna, kuring bakal nambihan meses biru. Eta bakal katinggali sae pisan dina kue kuring. Nah sadayana parantos siap, hayu kuring ngenalkeun calon juara ke Anjun sadayana. Wah! Anu penting mah sanes kameunangan. Wah! Kuring hoyong nyobian kue koki heula. Kuring resep. Kuring penasaran nah kue nini oge ngunah. Hayu orang cobian. Wah! Kuring resep pisan coklat. Nuhun nini, iyo keren. Oh, sigana aya anu lepat sareng kue iyo. Kuring hentu resep rasana. Sareng juarana nyeta nini. Hore! Ibu-ibu, urang gaduh tantangan. Punten pangadamelkeun pasta kanggo kuring. Wah, ieu tugas anu keren. Parantos jelas, kuring ngartos. Anu kedah urang lakukeun nyeta nguluk mie sareng parantos. Sareng kuring bakal ningali sababaraha TikTok ayeuna. Kuring oge bakal ngulup pasta sareng sosis pikeun dede kuring anu dipika cinta. Hey! Amis pisan Nini. Hayu kuring nangkep Nini sareng nyobian sosis dina waktos anu sami. Waktosna ngulup sosis dina cai ngagolak. Oh, di mana anu sanesna? Ha, nah kitu wungkul. Pikeun meunangkeun tantangan, Anjun kedang ngajantenkeun si dede ruas ku kaputusan anu teu disangka-sangka. Mi biasa moal tiasa di dieu, janten kuring bakal ngadamel nyalira tina endok susu, sareng tipung sareng kuring moal hilap nambihan pewarna kana adonan. Berung gora mangrupikeun warna ka resepna. Ayeuna tuang adonan kana botol khusus. Aha, sadayana nuju lumangsung dumasar kana rencana. Sampurna, hayu urang mimitian damel. Oh, Gusti, tinggali mi koki. Wah! Leres, mi anyar kuring parantos siap, sareng bauna ngeunah pisan. Ngan kirang sirop amis. Beruang marmalade, sareng permen sanesna. Kasampurnaan. Oh, Anjun aneh. Spaghetti kuring parantos siap. Tinggali sosis eta sapertos gurita. Oh, seuno. Oh, ulah! Di mana alat pemadam seuno urang? Oh, seueur pisan busana. Oh, ulah. Sadaya mi kuring kaduruk. Pantosan. Aya trik hirup. Urang tiasa ngadamel mie instan dina katel. Tah, parantos. Kuring pasti jenius. Metode. Oh, naon eta? Mi iyo henteu ngeunah pisan. Oh. Oh, endah pisan. Kuring jadi kabita. Hayu urang cobian. Wah, nuhun koki.
Sami-sami. Tinggali sosis anu lucu, Yeo. Kuring resep pisan, Yeo. Ngeunah pisan. Oh, sareng Iyo saya pisan. Eta juarana. Leres, kuring bunga pisan, tangke upan. Tugas anyar anjeun nyeta milkshake. Kuring bakal ngadamelna sekedap deui. Kuring bakal nyobian. Kuring ahli dina hal ieu. Mimiti, urang kedah nyandak es krim sareng nyampurkeunana sareng susu dina blender. Hayu urang mimitian. Muka susu, tuang kajero, sareng nyampurkeunana. Oh, hapunten Nini. Anjeun hilap kana tutupna, janten sadayana tumpah. Hiji ideu. Hayu urang tinggali naon anu aya dina ransel kuring. Naon? Teu ayana naon? Aha. Ieu alat koktail khusus kuring. Kuringan ukur kedah ngasupkeun permen karesep kuring sareng sababaraha marshmallow. Eta bakal ngeunah pisan. Hiji-hijina hal anu kirang nyaeta soda. Sayang, Hapunten, eta hentu ngahaja. Ayeuna sadayana parantos siap. Teteh kuring bakal bungah pisan. Nini, bade ka mana? kuring kedah metik hiasan buah raspberry pikun koktail kuring. Oh, seungit pisan. Buah ieu hoyong asup kajero sungut kuring. Tinggali kuring koki. Bravo, Nicole. Oh, keren Nini. Tinggalkan eta pikeun si Dede. Mohon, kumaha cara kerja blender ieu? Kuring hentu ngartos nanaon. Langkung sae nganggo metode kuring anu parantos kabuktian. Aha. Sareng ngaremuk keunana. Oh, endah pisan. Ayeuna tuang sababaraha susu seger. Sareng nyampur keunana pikeun ngadamel koktail raspberry. Mohon, endah pisan. Sareng warnana. Sababaraha mint di luhur. Katinggalina saderhana tewing, kuring kedah milarian ideu. Salaku contoh. Saha nu mareuman lampu? Nah, anjeun sieun ku poek. Ha! Oh, hapunten koki. Eta lucu pisan. Hapunten. Kuring nampilkeun ka anjeun resep pikeun koktail anu sampurna. Es krim, susu, Oreo, sareng nyampurkeun sadayana. Kuring bakal nyayogikeunana dina endok coklat anu sae ieu, babarengan sareng krim sareng permen. Sah, parantos. Waktosna pikeun sababaraha hiasan, voila. Eta sae pisan. Wah! Koktail ieu katinggalina teu biasa. Kuring pikir kuring kedah mencet di mana wae. Wah! Hayu urang tinggali. Oh, iyo keren pisan. Sadayana pikeun anjeun mojang gulis. Kuring hentu resep pisan kana koktail ieu sareng aya oge mint. Moal nuhun. Karunya pisan. Wah. Hebat pisan. Ieu saya pisan. Oh, nuhun. Endok ieu oge ngeunah pisan. Parantos diputuskeun. Koki mangrupikeun juarana. Oh, leres. Ha, nuhun.